kaum dangu wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng Mangjaya sapara kanca nuju ngahanca carios nyambung anu judulna nyaeta Dedemit Gunung Warangas. Para mitra sadaya ieu dongeng karya Kileuksa kahaturkeun ka subri kaum dangu etang-etang hiburan pangbeberahmana. Para mitra sadaya mangga urang lajengkeun hanca dongeng nu katuna kamari, mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun. Ayeuna nincak bagian ka-12. Upami telepat Mang Ronyok teh nuju milarian jimat anu katelah sibulus kancana para wargi. Numutkeun carios cenah para wargi ayana teh di Mandahna Sero. Rupa-rupa ieu Mang Ronyok kalakuannya. Make neangan jimat ka Sero segala rupa. Itu teu percanten ka diri sorangan para wargi. Teu percanten ka diri sorangan kudu maha kawasa ge diri urang sorangan teh geus dibere sagala rupa kapinteran. Geus dibere sagala rupa naon teh ilmu para wargi sadaya ngan kari ngusik malikeun wung kudu maha kawasa ge parantos dibekalan ieu teh para wargi ngan aya jalmi nu tiasa ngaguarna sorangan sareng aya nu henteu. Disebutkeun manusia makhluk pangmulia-muliana cenah para wargi atuh Mang Ronyok meminta bantuan ka Sero. Mangga urang teraskeun para mitra carios nyambung judulna Dedemit Gunung Warangas. Mangjaya sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Sigana para wargi sadaya saking kutunduh-tunduhna Mang Ronyok sare tibranaker. Malah mah para wargi sadaya harita teh geus hudang tuluy nyarita. Lapar aing ya. Teteh lagi burit geuning. Mun tibra sare teh cacakan ngan ukur ngagoler dina batu. Diparene ku seahna Soracai di walungan. Cecelanya hayang tibra sare mah lain kudu dina kasur nu empuk, lain dianggal ku guguling nu sareungit, tapi kudu boga tunduhna. Geus waktuna barang dahar tapi kudu mani heula. Kuniang Mang Ronyok nangtung terus kacai kecebur ngojai di leuwih nu kamari. Sanggeus beres mani tuluy mirun seuneu naheur cai jeung ngahaneutkeun beuleum hayam sabeula. Nu ditunda dina tangkal kawung. Barang breh tete lapisan tinu ku sireum. Sireum teh sia hakanan ngan sakieu-kieuna dibantuan ngahakan. Si katu agehan aing lantaran aing teh keur ngalalana ieu teh. Teu boga daheureun pisan, teu boga duit, teu bakal kejo deui. Cek Mang Ronyok ngomong sorangan. Geus kitu mah celebek ngadharan beuleum hayam anu geus haneut. Ngan hanjakal beuleum jantung nama beak ngan ukur aya buah saninten saeutik deui. Kaayaan beuki burit antukna repoek, jangjang peuting geus nyalingkup. Tungtungna para mitra sadaya ngajentul Mang Ronyok teh. Diuk para wargi dina batu henteu udar ider kanu jauh. Lantaran hayang ngintip Sero anu parebut jimat teh. Susuganan peuting eta ge daratan deui, sanggeus rada peuting langit beuki lenglang. Bentang mimiti taremong atuh brai, rada caang malah akhirna mah bulan ge temong. Caang ngeberak matak bunga pisan. Pikeun Mang Ronyok beuki lila beuki peuting akhirna kadenge soraan tingkat cebur dina leuwih. Malah Mang Ronyok ngarenyag terus ngareret kana leuwih nalingakeun anu pating kecebur ngan ayeuna mah henteu sieun atawa lewang lantaran geus boga sangkaan pasti eta teh Sero nu kamari. Taksiran Mang Ronyok teu nyalahan sabab yakin pisan eta Sero. Sora rame pating kecebur kana leuwih pating kucuprak jeung ting kecebur. Malah sakapeung sok aya nu disada mata keueung. Tapi Mang Ronyok seuri bari ngadepong. Rasakeun sia sakadang Sero. Pek sing bentet nyatu siang ke lamun geus modo kana ruas ngarah jimatna ka pimilih ku aing. Main manggihan sia ayeuna mah aing bakal unggul lah. Aing mah manusia boga akal jeung pikiran sia. Cek hate Mang Ronyok geus ujub we lantaran asa yakin yen usahana baris hasil. Heuleut sawatara waktu para mitra sadaya. Kadarat aya nu lumpat Sero nu leutik bari bawa lauk hasil usahana. Rageureun dina batu terus ngahakanan lauk mending ngadeluk. Siga sieun ka Soro teu lila kurunyung baturna rageureun gigireun nu ti heula. Sarua terus ngahakanan lauk malah lila-lila mah jadi lobaan. Sero teh jul-jol 3 peuting kamari. Sora geus mimiti gandeng mata ketir, pating karoek, pating caruit. Malah yanu silih harengan mata keueung. Ari Mang Ronyok colohok we nempokeun kalakuan para Sero. Jajantung meuni geus ratug sok sieun Serona henteu ngising di dinya.
bisi kabur kadu jauh nu akhirna usahana moal hasil. Malah nu sero nu gede macan datang harita teh teuing di mana keneh can aya temong-temong. Heran ye, naon sababna nu gedena sok pandeuri wae nya. Jeung ka mana di manehna teh boboan teu milu peuting ieu ye. Tapi mun teu milu saha pamimpinna atuh? Da cekolot ge sok aya manahna sato anu ngabubuhan mah. Moga-moga we sing tereh datang. Cek grentes hate Mang Ronyok. Bari melong ka sero anu ngariung teu lila kodomang aya sero nu kacida gedena. Mani ngaring kiwik sarta kumis rancucut baraseuh keneh. Mang Ronyok harita ngajenghok terus melong lilana kera bari teu ngiceup-ngiceup. Ya jantung ratu beuki rongkah geus hayang nyaksian parebutnya para sero. Lamun mandahna geus ngising teh, tapi Mang Ronyok teu loba pamolah cicing we bari nalingakeun kaayaan sero nu beuki loba bae. Reg nu gedena eureun terus luak liuk cigan aya nu diteangan koloyong kanu rada lega. Korejat anak buahna harudang biribit naluturkeun ka manahna. Rob ngariung jiga kamari hate Mang Ronyok lelenyapan. Sakujur awak ngadak-ngadak pating saria. Panas tiris. Panon molohok teu ngiceup-ngiceup. Akhirna ger sero gerlut deui parebut cimat nu diisingkeun ku manahna. Sora ribut jiga kamari silih harengan jeung silih cakar. Silih gegel silih bantingkeun. Sero letik sababaraha kali ngaclang dibalang-balangkeun ku nu gede. Pating gareblug jeung pating caruit mata ketir. Ari nu gedena saradak suruduk siga nu sieun karebut. Terus muter bari nyakaran kanu ngariung. Buriak nu ngariung bubar bari pating karoek siga nu kripu. Tapi rob deui ngaronom kanu gede ker silih gegel, silih cakar, keusik meuni rabeng haliberan. Kaayaan jadi ribut leuwih ganeng eta kajadian lumangsung lila pisan. Ku Mang Ronyok terus diawaskeun, bari hate lelenyapan sok sieun jimatna beunang ku sero, tapi sero mah terus wae parebut kaya eureuna. Beuki lila beuki ganeng pating jararit jeung pating garerem. Nu leutik mah leuwih ripuh akhirna nungtutan ka sisi terus cimumuk, bari para mitra ngahegak bangun capek. Sigana mah geus leuleus meureun. Teu kuat ngalawanan nu galede, ari nu galede namah terus bae pasea taya eureuna. Mani geus loba nu boborot ku getih. Sigana mah jimat na leungit, kabeh silih sangka yen jimat na geus kacekel ku baturna. Beuki rame sero garelutna teh malah nu gedena ge murang maring, siga nu nafsu pisan. Sakur nu deukeut mah disiksa bebeakan, aya nu dibuntang bantingkeun bari digegel beuteungna. Sero nu disiksa teh kokoekan tarik pisan. Rob nu sejen ngaronom ger silih banting silih gegel jiga taya kacape. Sedengkeun Mang Ronyok ngarasa pawur bisi eta sero teh ngambeu ka manusa. Nu akhirna Mang Ronyok pada ngaronom, rei bulu punuk Mang Ronyok pating puriding manehna ngarasa sieun jeung hariwang. Bisi digegenyang ku sero akhirna majung nangtung lalaunan pok ngomong sorangan. Wah, kelo sia jiga lamun can beurang mah moal areureun sero teh. Rusep ora sia silih bantingkeun. Mun ngaronyok ka aing bakal cilaka. Aing moal kuat ngaladenan sero nu sakitu lawana. Leuwih ade nyingkah heula kana jauh Mun geus beurang kakaran yang di kadinya, keun we da moal ka mana ieu. Beres tah. Ceuk Mang Ronyok bari terus nangtung serta ngaleos ningalkeun eta patempatan. Tapi bari taki-taki bisi aya sero nu ngudag. Beuki lila beuki jauh sora sero nu pasea hawar-hawar kadengena. Kasilap ku ngaguruhna sora cai di walungan. Sanggeus katimang aman Mang Ronyok naek kana tangkal kai urut peuting kamari. Didinya mah rada genah. Bisa diuk kalayan aman panon melong kabeula kapalebah datangna sora sero nu tarung. Didinya ge kadenge ngan teu tarik, tapi cukup pikeun nalingakeun kaayaan sero nu keur parasea. Mang Ronyok tetep ngarasa paur bisi sero murang maring nu akhirna ngarudag ka manehna. Numatak manehna teu wani deukeut terus we cicing dina tangkal kai. Kaayaan beuki lila beuki peuting para mitra sadaya. Hawa karasana beuki tiris Mang Ronyok ngadeg-deg kabulusan. Sigana mah peuting geus nincak kana janari leutik. Numatak hawana tiris pisan tapi Mang Ronyok cicing bae kalayan sabar. Ceuli tetep ngadedengekeun sora sero nu pasea, rada les-lesan kasilap ku sora cai anu seah di walungan. Pikeun ngurangan rasa tiris Mang Ronyok ngudud ngelepus bangun tenang. Reungit ge rada jarauh teu napuk teuing siga tadi.
Akhirna di wetan ayah hibar ku pajar, balebat geus bijil sing arudat, matak waas. Lila-lila tina sela-sela gunung katempo cahaya beureum anu ngalemeng. Kaayaan beuki tiris tapi beuki caang, tungtungna matuk recet di sarada. Manuk saeran meni beger luhureun Mang Ronyok, berai-berai beuki caang. Tungtungna berai beurang ngan panon poe can bijil. Bareng jeung kitu Mang Ronyok ngareret ka urut tarungna Sero. Tetela masih keneh rame di sarada, malah kalah kajiga namahan rongka. Silih seret jeung silih gegel, silih bantingkeun jeung baturna. Atuh puguh para mitra musuhna teh teu puguh baladna. Eta mah kabeh ge campuh marebutkeun jimat si Bulus Kancana, nepi ka maletek sarangenge Sero masih keneh garelut. Teu sieun ku beurang lantaran moal aya jalma ceuk pamikirna, kalawan aya di pileuweungan tara aya nu nincak kadinya. Akhirna Mang Ronyok panasaran, manehna wani ari beurang mah sorosod turun semurusuh, terus muru kanu keur garelut bari taki-taki malah bedog oge di jingjing. Mun teu ari incah silaka atuh ya. Aing ge bakal lila we ngadagoan, sieun sote peuting da poek jeung hese lumpat. Ayeuna mah caang sia. Najan kudu tarung ge teh halanganana. Sabab Sero teu boga jimat ayeuna mah. Sok sia. Ceuk Mang Ronyok bari ngagandeang leumpang beuki lila beuki deukeut ka tempat Sero nu garelut. Akhirna srog ka urut ngintipna. Tidinya mah katempo leuwih jelas. Sero kabeh geus baboro-boborot ku getih. Sigana mah gelutna nyaan lantaran jimat can kapanggih. Nu gede terus-terusan ngamuk nguwak ngawik taya eureuna, nu sejen terus-terusan ngalawan ciga nu edan kabeh. Najan panon poe geus moncorong ge terus we para mitra garelut. Ieu teh jimatna leungit cenah para mitra. Nempo kaayaan kitu, Mang Ronyok ngarasa yakin yen jimatna teh teu kapanggih ku Sero. Tangtu ngeplos kana ruas atuh seuri we Mang Ronyok teh ngarasa bunga lantaran pagawean hasil kalayan hade. Bagja ye, aing hasil menangkeun jimat si Bulus Kancana ye. Alah, sabab moal pati-pati garelut nepi ka beurang si lamun jimatna henteu ngeplos kana ruas mah. Si Ronyok atuh nu pinterna mah. Pikeun ngarebut jimatna teu kudu heukeul gelut, teu kudu ngacak teh Sero, cukup we ku ngagunakeun akal jeung pikiran. Hag sia rasakeun sagadang Sero. Pek kadinya garelut nepi ka boborot deuleu. Cek Mang Ronyok bari kop kana batu segede hulu. Belawar dibalangkeun ka Sero nu keur garelut. Plugkeun anu gedena, puiak Sero bubar, terus maralong ka Mang Ronyok. Matana kabeh molotot tandana amek, malah nu gede ge kumisna utek-utekan. Bibirnya renyu kawas nu amek. Akhirna serentang nyampeurkeun ka Mang Ronyok cigana mah rek ngajak gelut. Puguh Mang Ronyok reuwaseun cereng luncat kanu lega. Serong masang kuda-kuda bari mureleng ka Sero anu gedena. Sabrut Sero anu narat dan narajang, siu dicepok di papaku bedog keuna pisan kana pipina, purial getihna bijil. Tapi Sero henteu rubuh kalahkan nyebrut deui narajang ka Mang Ronyok. Si Ihung menirang ngeteng bari ngagerem, celeng Mang Ronyok luncat ka luhur. Pros Sero teh ngeplos ka tukang, cuek Mang Ronyok nincak deui lemah bari malih. Sirintil Sero narajang mending nyebuk matak paur, hiuk cekok dikadek di pundukna, purial getihna bijil. Tapi Sero henteu rubuh kalah kajejeritan di sada tarik pisan, cakakak Mang Ronyok seuri. Maju sia sakadang Sero. Ayeuna mah aing nyaho pangna sia teu raku bedog teh deuleu. Baheula mah sia ayeuna teu raku bedog teu boga jimat. Jimatna bakal kapimilih ku aing. Sok maju deui sia Sero gelo lah, cek Mang Ronyok bari nangtang. Tapi Mang Ronyok teu ngarti kana basa Sero. Tadi teh basa Sero jejeritan manehna mere komando ka anak buahna sangka nyerang ka musuhna. Rob Sero nu sakitu lobana teh ngaronom ka Mang Ronyok. Bari di sarada tarik pisan, sawareh mah geus nyuruwuk nyerang Mang Ronyok. Atuh puguh we Mang Ronyok teh meni ngajenghok. Celeng luncat kanu lowong. Tapi biribit Sero teh ngarudag, seak disabat ku bedog. Celeng Sero luncat meni rikat. Pros bedog teh ngadek angin. Bareng jeung kitu nu sejen meni rabeng nyerang Mang Ronyok. Akhirna berengbeng Mang Ronyok lumpat. Lantaran teu wani ari ngalawan Sero nu sakitu lobana mah. Burusut Sero teh ngarudag meni seah. Singkurubas bari disada rame pisan.
Puguh we mangronyok teh soak, lumpat di babaranting bakat kusieun, tungtungna naek deui kana tangkal kai urut tadi. Mendingan satrekel siga kunyuk, sero terepi kahna pun tangkal, terus ngaronom bari tarangah, pating harareng matak sieun. Nemongkeun sihung nurang ngeteng, mangronyok geus diuk dina dahan kai bari ngahegak bakat ku cape. Kesa ngucur meningoprot panon melong kahanap lalajo sero nu pating kuriling bari tangah kawas nu gemes ka mangronyok. Sero itu bisa naik para mitra sadaya. Wah, cilaka ya. Kumaha nu garelo teu incahnya. Na kudu kieu aing salilana, kudu ngajedog we di dadahan kai. Beuh, aya wae pikiraneun teh. Kadung disampeurkeun sugan rek kalabur si badul teh. Ari kalah ngaruda ka aing. Kumaha ngalawana lamun sero sakilo bana ieu duh. Cek mangronyok ngomong sorangan panon tetep melong ka handap. Nalingakeun bisi aya sero nu wani nae. Nu akhirna bakal cilaka. Bedog geus dicekel bari taki-taki mun aya nu naek rek dipapagkeun ku bedog. Tapi sero teh kalah ka ngariung bari cumagung. Kabeh tarangah kaluhur jiga anu gemes. Sorot mata jiga nu keheul ka mangronyok. Sedengkeun mangronyok ngarasa bingung sabab sero teh henteu arincah. Cicing bae hanapeun tangkal kai jiga nu ngadagoan. Atuh susah kabina-bina pikeun mangronyok mah. Tapi henteu beakeun akal. Kedok ngadekan tangkal kai. Torok-torok ru ningang ka sero nu keur ngariung. Puriak sero teh bubar sieun katinggang kudahan kai. Malah nu leutik namah terus we kalabur jauh naker. Tapi nu galede namah para mitra baralik deui kawas nu hayang males. Mangronyok meni rumenghap bangun susah. Teu loba pikir kedok deui ngadekan dahan kai. Torok-torok ku beragahanap. Cuit aya sero anu jejeritan siga namah katinggang kudahan kai. Nu sejen lalumpatan jauh pisan, tapi tetep ciga tadi nu galede namah baralik deui. Jadil sia. Na kudu kumaha ieu nya? Kasieun. Aing kudu kumaha ngalawana ye. Dari kudu cicing wae di dieu mah moal aya tungtungna. Hari di baledog ku bedog dengan hiji deui bedogna. Jadi kumaha mun teu keuna, tapi aing aya kene akal ah. Terus urang baledogan kudahan kai nu meunang nyeuketan. Awas ya. Ceuk mangronyok bari terus ngadekan deui dahan kai. Ngan ayeuna mah teu sinaragrag terus dikaitkeun sarta dipotongan kira-kira setengah meteran. Terus diseuketan sing lancip sanggeus beres para mitra sadaya. Pelewar dibaledogkeun ka handap. Siut cerep anatan uriak sero teh ngariung bubar. Nu ngariung teh bubar. Tapi baralik deui kawas nu panasaran. Keur kitu pelewar dibaledog deui ku mangronyok. Beras cuit aya sero nu beudang beuteungna. Terus kokosodan jiga sakarat. Ngan hanya ka sero nu leutikna. Nu sejen kalah jiga nu amek hayang males pati ka mangronyok. Sero nu sakitu lobana teh rame di sarada. Jiga nu nangtang perang malah matana katempo bareureut. Mangronyok harita nyarita para mitra sadaya. Beuh, silah kaya kumaha ngalawanana ye. Kalah ka jiga nu nangtang jurit sero teh. Tapi awas ya. Satungtung aya keneh tanaga mah aing sia dibaredogan sia ku aing. Rasakeun ieu sero ah. Tarwak para mitra mangronyok kana dahan kai hiji nu meunang nyeuketan. Hiuk blesur dibaledogkeun ka sero. Nu aya di handap tapi cerep kana taneuh, sero pating garajeleng luncat. Hiuk dibaledog deui beres aya nu beunang hiji terus kokodo sodan jiga nu sakarat. Bari jejeritan lantaran beuteungna katiir ku kai. Mangronyok teu ngarasa bungah najan nempo sero aya nu paeh oge sabab nu sejen kalah ka jiga garalak pisan. Hiji ge teu aya nu lumpat kalah jiga nu rek naraek kana tangkal para wargi. Beuh. Edas kudu kumaha ye? Itu nu garelo kalah karek naraek. Waduh buah-buah eleh aing ye. Kumaha mun geus kieu nya? Cek mangronyok bangun bingung. Awak karasa leuleus taya tanaga. Atuh dahan kai nu geus meunang nyeuketan teh diantep wae teu dibaledog-baledogkeun ka handap. Lantaran asa taya gunana pisan. Sedengkeun sero di handap pating garerem ngaharengan. Mata kabeh molotot kaluhur.
malah akhir nama pating kuriling jika nuges teu sabar nu gedena sababaraha kali luncat kana tangkal kai tapi nyirorot di kahanap nempok itu mangronyok soak tungtungna ti papereket nyeklan kana tangkal kai panon peureum para mitra teu wani nempok kahanap atuh kawani ngadak-ngadak leungit lantaran sieun ku sero nu waranian jeung bangun garalak nakar cagtuna heula kaayaan mangronyok para wargi nu keur didodohok ku sero ayeuna urang nyelang heula nyaritakeun hiji tempat nu beda jeung alam manusia. Di hiji tempat nu kacidah yeumna nu perhana sisi walungan aya liang nu gerwong jero naker. Dina gawir cadas nunang tawing sarta baraseuh kulukut anu ngaluarkeun cai. Kaayaan di dinya kacidah geumeunana. Hieum jeung caneom pikasieun. Sedeng hareupeun liang guha teh aya deui leuwih meninga jumleng hejo. Cai muter lalaunan. Pantesna teh jero pisan. Luhureun leuwih ramai akar nu baraseuh sarta nyarak celakan ku cai nyusu eta tempat katelahna Guharawa kasohor loba dedemitna nu sok ngalayang ka pilemuran nya di dieu pisan para wargi pernahna nagara siluman sero di dinya tempatna karajaan nu dirajaan ku Sang Hyang Banyurata nu keur diteangan ku mangronyok teh caturkeun para mitra di jero nagara harita teh Sang Hyang Banyurata keur dideuheusan ku para punggawa malah aya papatih ngaran Patih cenah nu katelah Patih Murugul pat oge para punggawa kerajaan sero ngariung taya nu absen keur ngayakeun babala gempagan lantaran dionang ku rajana kudu daratang kabeh dina eta kasempatan Patih Murugul ditanya ku Sang Hyang Banyurata dina urusan anakna nu geus lila taya mulang-mulang. Paman Patih, coba ngaharep kahukal. Kaula sejatumanya. Unyuk sumangga Kanjeng Gusti, cek Patih nyemah, terus maju ka hareup gengsor bangun ajrih teu wani gagabah di dinya mah. Paman, kaula teh geus lila kalengitan ku anak kaula. Naha ka mana ilitna jeung saha ulina? Naha anjeun teu milu nalingakeun? Coba kaula minta jawaban. Sabab anak kaula lila teu datang-datang gitu. Jauh timbalan Kangjeng Gusti, nyisib abdi teu terang. Kamana tujuan Raden? Sareng teu terang kana sagala rupa dumina. Mung Kangjeng Gusti kersa ngahapunten ka nyisib abdi jalaran teu tiasa ngapi ngajaring Raden nu resep amengan. Jawab Patih Murugul jiga nu sieun. Lantaran manehna tara ngasuh anak raja, rahayat sero ge taya nu nganalingakeun anak raja. Tina naon Paman Patih. Sabab eta lain urusan anjeun. Anu ngasuh anak kaula mah aya deui wajib. Tahina kieu, kulantaran anak kaula teu aya balik, coba anjeun geura init ka nagara batur. Teangan tepi ka beunang bari balik ulah sina ngatrok teuing, sakitu Paman Patih. Unyuk sumangga. Tigas jauh marangan ika permios. Patih Murugul henteu talangke terus nyembah sarta undur. Dipayuneun Kangjeng Raja leos ini trek nyangan anak raja teh nu leungit nu geus lila taya mulang ka nagara geus kitu mah para punggawa bubar ngan samemehna diparentah heula ku Sang Hyang Banyurata sangka neangan anak raja di jero nagara bisi keur ulin di nagara Guharawa caturkeun para mitra sadaya Patih Murugul harita geus kaluar ti nagara Guharawa ngagedi glempang bangun gagah dangah dangdanan ginding dina cangkeng nyolegreng pedang kumis baplang sangadulang meni ulang-ulangan akhirna kaluar ti tapel wates barak barang torojo tina liang guha jirinna ngajanggelek jadi sero nu kacida gedena kacabur kana leuwih yuk aya angin ngagelebug tarik naker ngajajabkeun Patih Murugul ke alam manusia akhirna torolong harita teh sero lumpat ka darat terus mapai sisi walungan anu maju ka hilir. Bareng jeung ngocorna cai beuki lila beuki jauh ti Guharawa Patih Murugul boga niat rek langsung ngajugjug ka lembur manusia sabab nurutkeun kabiasaan rakyat sero sok arulin ka lembur ngadon ngaranjah balong dalaukna sok dalede umatak Patih Murugul ge terus ngajugjug ka hiji lembur anu pangdeukeutna ti Guharawa malah bari lempang Patih Murugul ngomong wah aya we pagawean deh boga dunungan tukang ulin mun geus leungit aing keneh nu katempuhan
Nah atuh boga anak teh liwar-liwar teuing mun lain anak raja atau anak ratu diantep we sina beunang ku manusia. Tapi manehna mawa jimat si bulus kancana ieu. Lamun katewa ku manusia bahaya ieu. Bangsa aing bakal ruksak. Waduh. Nah, atuh boga parabot teh sok dibikeun ka budak. Kumaha lamun digunakeun kanu teu puguh. Apaan bapana nu katempuhan teh? Eta bangsa parabot-parabot kitu make dibikeunan ka budak. Wah artina cek Patih Murugul ngupat karajana nu gagabah mikeun jimat genggeman Raja Sero ka anakna. Nu akhirna mah ngarisikeun ka sarerea. Mun eta jimat kapimilih ku manusia pasti Raja Sero ge milu rugi sabab rakyatna bakal babari katewak lamun kalembur. Demi Patih Murugul ngarasa lewang jeung hariwang. Bisi jimat si bulus kancana karebut musuh. Tangtu nu bakal cilakana teh sarerea. Tapi da can puguh jeung can aya bukti. Patih Murugul terus bae lumampah maju ka hilir. Beuki lila beuki jauh dijajabkeun ku ngaguruhna angin nu campur jeung sorat cai di walungan. Seah ngaguruh mata ketir. Kocapkeun para wargi sadaya, mangronyok nu keur cicing dina tangkal kai. Harita ngarasa reuas ka bina-bina sabab tangkal kai pating peleno jigarek rungkad. Angin ngaguruh menih handaruan pangpung garing pating dorok-dok rek terus murag gahanap. Atuh meniti papereket nyekelan mangronyok oge. Sedengkeun angin beuki lila beuki tarik tangkal kai nu ditaekan ku mangronyok papelenodan. Ari Sero nu ngariung dihanap siga bungaheun kabeh curinghak bari melong ka mangronyok. Beuh. Edas aya naon atuh teh ha? Teu puguh aduh. Ngadon gede angin teh. Ini ti nagarana nahaun atuh nu datang dadak-dadakan teh. Aduh. Kumaha mun tangkal kai peungas ieu? Beureun aing ragrag gahanap sarta ditarewah ku puluhan Sero nu keur lapar. Beuh. Buah-buah aing dirowe ku Sero ieu dihakani awak teh. Cilaka ieu, cek mangronyok bari tetep nyekelan meuni pageuk. Panon melong kahanap bari muringis lantaran ngarasa paur nempo Sero nu pating hareng siga galak. Malah nu gedena mah sababaraha kali ngaronyangan ka luhur. Siga nu hayang naek tapi tangkal kai papelenodan jigarek runtuh. Malah mangronyok ge bujurna geus rerempodan para mitra. Tapi untung barang keur kitu teh beulah landeuh aya nu jejeritan. Sero leutik nu katingang dahan kai terus lumpat ngajauhan muru ka walungan. Nu seje nuturkeun sawareh malah akhirna mah kabeh lalumpatan muru ka walungan. Puguh mangronyok ge heraneun sabab teu nyaho kana sabab musababna. Eta Sero kabeh lalumpatan ka walungan. Barang disidik-sidik di sisi walungan teh aya Sero gede keur kakarayapan dina batu maju ka hilir. Horeng eta teh para mitra sadaya Patih Murugul nu keur neangan anak rajana teh. Mangronyok mening jenghok bakat kureubas tapi oge ngarasa bungah lantaran musuh kalabur kabeh. Kabeneran si aing bisa turun ayeuna mah sarta kudu buru-buru neangan jimat si bulus kancana ieu. Nuhun Gusti. Itu Sero garelo teh sia. Lumpat jauh pisan si ti urut pilutna. Muga-muga we ulah nyahoeun ka aing ah. Kalayan teu loba pikiran sorosod mangronyok turun semu susu. Ngan sirikna teu lumpat we bakat ku hayang buru-buru tepi kanu dijunjung. Kumaha atuh mangronyok para wargi? Akhirna harita mangronyok tepi ka hiji palataran. Nu dipake garlut ku Sero kayan di dinya ledug jeung baraseuh keneh. Sisit lauk campur jeung keusik ruas nu dipasang di dinya kabeh karuang ku keusik jeung tai Sero. Kabeh keisian keusik ieu tangtu jibatna ngeplos sia lah. Mangronyok bungaheun terus ngalian ruas hiji-hiji dibahe-bahekeun kana dampaleungeun. Nu kahiji eusina keusik jeung tai Sero, nu kadua eusina sarua keusik jeung tai Sero. Bauna teu katulungan hanyir jeung hapeuk matak sarebel. Tapi mangronyok teu malire nu kitu terus bae ruas dicabutan kabeh, dipapai hiji-hiji. Akhirna dina ruas nu ka-15 manggih batu segede muncang, rupana beureum mata kabita. Aduh ieu sigana si bulus kancana teh. Hasil aing ayeuna mah ieu. Jimat kapemilih ku aing aduh, nikmat ieu ye. Ceuk mangronyok bari ajrag-ajragan siga budak leutik bakat ku bunga.
Seleng kana leuwih ka cabur lep teuleum terus gigi-brig meresihan awak nu kalotor. Mani jeung baju bakat ku suka hate ari jimat dicekel pageuh pisan. Pucung hulmang ronyok kaluhur terus seuri bari lempang ka sisi. Gek diuk dina batu terus jimat diilikan breh leungeun beureum. Mang ronyok meuni colohok lila-lila ngarasa panasaran. Terus niuk cai kana dampaleungeun sarta jimat dikeueumkeun. Eta cai robah jadi beureum kabeh. Ulang Mang Ronyok ngahuleng terus jimatna dikeueumkeun dina cai leuwih. Tetela luntur cai leuwih beureum ciga campur jeung getih. Geus kitu para mitra sadaya. Mang Ronyok hanyat ka darat kek diuk dina batu bangun lungse. Da puguh ka cida capena urut tarung jeung sakadang sero. Ngan untung kahibur ku kabungahan lantaran pagaweanana hasil. Jimat sero geus kacekel ku manehna malah harita oge. Dicacekal we siga nu sieun karbut deui ku batur. Papakean nu baraseuh teh teu dipalire melong we kana jimat jiga nu sono pisan. Tetela ieu mah jimat aneh yeuh. Sabab jimat luntur kacana kacai tapi jenis nama anger. Teu lecet atawa ngurangan. Hebat yeuh. Tetela jimat sero mah aheng. Muga-muga we bakal aya manfaatna pikeun aing lah. Ulah aya karugianana ieu da ieu mah geus jadi milik aing atuh, cek Mang Ronyok. Bari terus eta jimat teh dibuntel ku lama. Dicangreudkeun kana baju, ngarah teu murag ari disakuan wungkul masieun murag, nu akhirna lapur moal ka ala gawena. Mang Ronyok geus teu kudu disebutkeun deui kabungahanana meuni asa pang-akangna boga jimat sero teh. Dina waktu anu sarua para wargi sadaya di belah hilir aya nu ngariung meuni lobaan. Jirimna jiga manusia ngan kumisna paranjang jeung barodas. Panon barolotot sarta ceulina rebing eta rombongan teh dipingpin ku dua jalma nu garinding. Nu hiji awakna jangkung badag sarta bosongot make makuta jiga tolomong. Ceuli nu rebing make susumping kumis baplang sangga dulang ngan kumisna bodas jiga huis hungkul dina cangkeng nyolegreng pedang horeng eta teh patih murugul. Nuges hasil manggihan anak raja nyaeta nu ginding saurang deui. Pangawakanana memang jangkung badag, ngan henteu bosongot kumis ipis jeung makutana pendek. Susumpingna pating gurilap siga emas. Nyaeta pisan nu disebut anak raja nu leungit teh katelahna Raden Borod. Raden Korod sakalian teu urang mitra Raden Borod. Ari nu sejen ngajajar baris jiga pasukan tentara nu rek idit perang. Malah sama greng pakarangna kabeh geus aya garek miang ka medan perang. Pangawakan kabeh seseg jeung saregut tapi teu aya anu ngamoromong. Baraeud bae jiga nu tas dicarekan ku komandan. Raden Borod, naon bae nu geus kajadian? Kumaha mimitina pangna aya kajadian kieu? Sabaraha urang nu gugur di pangperangan, coba atur heula masing beres. Sabab perang nu dituju teh kaunggulan nu mata kudu ati-ati jeung taliti. Teu meunang samarangan. Cek pamingpinan katelah patih murugul. Bari ngareret ka Raden Borod. Eta Raden Borod pipina doang tapak bedog. Punuk neraheut meuni jero. Tapi teu kaluar getih. Kawas meunang ngubaran we. Malah pok nyarita kalayan tatag. Coba bandungan papan patih. Kaula teh tadi kalengitan jimat si bulus kancana. Terus diteangan ku sararea. Tapi nepi kadanget ieu lebeng eueuh laratanana. Malah samemeh kapanggi aya jalma nu kuwawani ngaganggu ka kula. Wahirna tarung rame pisan. Atuh pipi jeung punuk kaula kabeunangan. Ayeuna eta manusia aya dina tangkal kai ngajedog bae teu daek turun. Cigana mah sieuneun ku kaula. Ngan anak bugah kaula aya nu korban duaan. Keuna kutumak musuh. Tah kitu paman, cek Raden Borod nyaritakeun pangalamanana. Horeng manehna teh anak siluman sero ti nagara Guharawa. Sedengkeun patih murugul meuni ngarenyag. Sabab hiji hal anu pikasieun nu dipikah riwangna geus jadi kanyataan jimat pagenggeman Raja Sero geus leungit, tangtu bakal goreng balukarna. Atuh meuni pias beungeut patih murugul lantaran geus kasawang akibatna lamun eta jimat kapimilih ku manusia. Sakedapan mah patih tengah huleung bae panon nu bolotot melong ka Raden Borod. Naon colohok wae paman? Nah, ciga nu kaget jeung teu percaya. Sing percaya kana caritan kula sebab kaula mah moal ngabohong. Bahaya Raden. Bahaya. Lamun eta jimat kapimilih ku manusia, yakin bakal jadi mamala ka sararea. Umumna pikeun bangsa urang.
tak kira akibat na lamun anak raja mamawa jimat raja. Kieu baru karena lamun hiji anak kumawani mamawa pakarang kolot. Cilaka. Cilaka mun kieu carana. Tangtu bakal kajadian nu teu dipiharep. Cek Patih Murugul siga nu seunggah. Lantaran manehna mah geus legok tapak genteng kade. Geus loba pangalaman sedengkeun Raden Borod mah gede oge bagugna wungkul mun aya naon-naon mah ngan ukur ngandalkeun tanaga jeung nafsu. Tara make perhitungan anu mateng, malah harita colohok we bengong. Henteu ngartieun. Raden, ayeuna ulah loba tinggal ulang. Hayu anteur mang urang susul manusia nu tadi. Urang tanyakeun sarta urang rebut deui eta jimat. Sabab mang ngarasa yakin jimat Raden teh dirampas ku manehna. Yu urang perangan si hasil. Cek Raden, cek Patih Murugul ngajak nyusul. Atuh manehna geus asak perhitungan. Boga hiji kayakinan yen jimat sero teh geus kapimilik ku manusia. Raden Borod para wargi sadaya nyata putra salah sawios ratu atawi raja di nagara Sero. Harita sabada diwawadian ku patihna nu katelah Patih Murugul. Tuluy atuh Raden Borod nyarita, "Ayo paman, tuh di ditu tadi mah, urang susul ayo." "Oh, ayo." Wadia balat, maju. Urang newak manusia nu tadi geus kumawani ngahina ka urang. "Hayo, maju kabeh." Cek Patih Murugul bari ngacungkeun leungit. Ker anak buah surak menikah ambal-ambalan ngaguru handaruan kerung aya angin ngagelebug tarik pisan. Sorana seah munggah ngaguru paselang jeung sora cai di walungan bring balad Patih Murugul ini meninggalit ngengkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang. Najugjug ka tangkal kai anu dipaekan ku Mang Ronyok teh nu lempang ti heula Raden Borod dibarengan ku Patih Murugul tukangeun ngaleugeudeut wadia balad nu samakta pakarang saged rek nyang hareupan musuh. Kocapkeun Mang Ronyok. Bener salah. Kocapkeun Mang Ronyok harita teh ngarenyag. Ngadengi angin anu ngagelebug tarik pisan manehna culang cileung kanu jauh. Lantaran sieun aya kajadian nu aneh. Sabab angin teh beda jeung biasana, kaayaan di dinya mah mata keung jeung deueuman. Ieu mah teh. Mitaya eureun anu aneh-aneh teh boa-boa nu tadi sero teh. Siluman nya da basa aya angin ti heula teh kabeh birat lalumpatan. Ayeuna geus datang deui, angin ngagelebug tarik. Boa-boa ieu balik deui ka urang ieu. Nyerang ka aing boa. Mang Ronyok teu kebat nyaritana. Lantaran kaburu ngareret kahilir breh nempo alitan prajurit nu dipimpin ku Patih Murugul jeung Raden Borod. Uguh we Mang Ronyok colohok bengong ngerasa kaget nempo alitan jalma. Sabab jalmana araneh ceuli rarebing sirah make makuta. Ari kumis paranjang jeung bodas komo nu duaan mah jiga pangagung karajaan. Ulu pungawati kerajaan naha mana ieu? Asa dina saniwara nempo kitu. Ingat aing baheula nempo saniwara anu kitu ye. Heudna tunil. Da ina mah geus eueuh anu kitu. Tapi buah-buah siluman teh. Kudu kumaha ngalawananana ye. Yakin yangan aing teh. Cek ate Mang Ronyok bari colohok bengong. Terus mikir neangan akal nu hade sangkan bisa bebas tina ancaman bahaya. Tapi teu bisa ngejat kanu jauh lantaran rombongan Patih Murugul kaburu deukeut. Malah Raden Borod ngareret ka Mang Ronyok reg eureun terus molotot siga nu gemes pisan. Kunaon? Eureun di dieu? Patih Murugul kaget reg eureun. Tuh paman, itu manusana nu geus kumawani ngaganggu ka kaula. Ulah ditanya deui lah, mulai hartina ngobrol jeung manusia kitu mah. Serang ku sararea, tewak sarta barawa ka nagara. Cek Raden Borod bari nunjuk. Oh eta, hahaha gampang atuh. Wadia balat baju. Tewak eta manusia, hirup atawa paeh kudu dibawa ke negara. Patih Murugul marentah sangkan ngepung Mang Ronyok. Menit teu ngadua kalian marentah bareng prajurit nu sakitu lobana teh buru ka Mang Ronyok anu masih keneh bengong. Tapi barang nu ngaruda geus rek tepi celeng Mang Ronyok luncat kanu lalega. Terus ngalugas bedog sarta langsung mapag musuh ku bedog nu dibubat babi. Ker tarung meuni rame. Lain hiji lawan puluhan tapi Mang Ronyok henteu gimir terus ngalawan saktekah pola sakuat tenaga. Bedog meuni terang-terang kemang seuneu pating buricak. Mang Ronyok terus ngalawan satekah pola henteu mundur sasiku henteu ngejat satunyang beak. Henteu ngarasa gimir henteu ngarasa paur.
Tapi lila-lila mah tanaga ngorotan. Akhirna kadesak atuh bedog musuh bukbek kana tarang jeung tak-tak. Tapi kabeh ngampul taya nu teurak. Hal ieu can kanyahoan ku Mang Ronyok. Da asa can aya nu keuna bedog teh. Manehna terus ngalawan taya eureuna malah akhirna mah berebat lumpat ngajauhan bari ngarenghap heula. Tapi biribit balad patih murugul mudag terus Mang Ronyok dikepung wakul buaya mangap. Bedog pating selebar kana sirah. Paneungeul bukbek kana awak tapi taya nu karasa. Sarta bedog musuh taya nu teurak sedengkeun bedog Mang Ronyok teu bisa ngarubuhkeun musuh lantaran karasit jeung rikat laluncatan bari narajang. Ripuh Mang Ronyok tanaga beuki leuseuh. Be, cilaka aing ye. Tentara naon atuh ieu aduh teu puting kalah kaglucing kieu patut. Kumaha ngelehkeunana nya? Cek Mang Ronyok dina hatena bari terus ngabubat babit bedog. Ku prajurit ditadah sawareh deui malik narajang. Tapi bedog ngarampul taya nu teurak. Lila-lila Mang Ronyok sadar yen kana dirina geus puluhan kali keuna ku bedog. Tapi teu ngarasa nyeri malah taya nu teurak. Tungtung nareg eureun puguh we mending ngaronyok prajurit teh. Bedog bukbek kana awak tapi tetep taya nu teurak. Nyeh Mang Ronyok seuri. Gep newak musuh hiji belawar dibalangkeun jauh naker kubrag. Cuit. Prajurit disada jiga sero. Sakakak Mang Ronyok seuri. Moanya ya prajurit sorana kitu. Aya deui we kalakuan teh ye. Nah, prajurit naon cucuitan siga beurit. Cek Mang Ronyok bari ngasupkeun bedog. Lantaran taya guna taya mangfaatna ngaladenan musuh ge. Dan ukur meakeun tanaga wungkul karawak Mang Ronyok newak deui musuh. Siutar dipake gada nakisan panarajang musuh bari muter. Bungkuk prajurit nu dicekel jejeritan menit bukbek kakade ku baturna las eta prajurit leungit celeng ngajanggelek jadi sero. Belawar dibalangkeun kanu jauh kubrag cuit disada terus kabur ka walungan. Nempok kitu Mang Ronyok ngarti eta prajurit kabeh ge pasti sero. Teu loba pikiran deui karawak newak deui sedua sakaligus terus dibalangkeun kanu jauh kubrag cuit torolong jadi sero. Aneh tanaga Mang Ronyok beuki rosa. Prajurit nu jangkung badag ge jiga nu hampang dibalang-balangkeun para mitra meni pating kalayang. Terus pating galubrag sarta pating caruit terus norolong jara di sero. Lila-lila bea kabeh. Sero lalumpatan kana walungan terus nyiles teuing kamarana initna. Tinggal Raden Borod jeung Patih Murugul. Duanana kakerot nahan amarah lantaran anak buahna teu aya nu kuat. Newak Mang Ronyok malah mah kalah tangiles kabeh. Maju sia bangsat. Nah, kalah kacolohok sia. Hayang dijieun sero jiga prajurit nu garelo. Mun wani mah montong colohok sok maju saurang. Urang tarung sia ngadu jajate jeung aing. Cek Mang Ronyok nangtang kanuduaan. Ayeuna mah dirina ngarasa tenang sarta asa boga kakuatan. Mang Ronyok teu ngarasa paur najan nangtang Raja Seroge. Sabab geus kanyahoan rusiahna. Tinggal ngabebeutkeun kana lemah pasti jadi sero. Kitu cek pamikir Mang Ronyok. Nu matak wani nangtang kanuduaan teu aya nu dipikasieun. Sedengkeun Raden Borod jeung Patih Murugul ceulina asa disebit. Ambek nu lain lumayan komo nempo anak buahna geus bea kabeh. Raden Borod meuni geuneuk beungeutna matana bolotot semu beureum. Setan sia. Kumaha ari geus kieu paman? Tong bumbuk Raden, di urang cewa kuduaan. Ieu manusia kudu modar ulah aya di alam dunia. Ayo maju, lawan kuduaan. Urang tewa kuduaan paman. Celeng Raden Borod jeung patihna. Laluncatan ka Mang Ronyok serepet duanana ngalugas bedog panjang, sabaut narajang babarengan. Mening lenyap Mang Ronyok teh lantaran serangan musuh ka cida kesitna. Bedog henteu kaburu disingkahan duanana bukbek kana tarang. Tapi ngampul henteu teurak, seak Mang Ronyok narajang. Kep leungeun patih dicekel terus dibantingkeun kana taneuh. Tapi kep leungeun patih nyekel kana pigeulang Mang Ronyok. Juralit bruk Mang Ronyok kabawa rabuh. Duanana harudang deui bareng jeung kitu bedog Raden Borod keuna kana punuk. Siuk bak bedog ngampul punuk Mang Ronyok ciga nu ngebul. Kumaha ni sia ngadek punuk aing baduul sia? Rasakeun ye. Gabrug Mang Ronyok ngarontok Raden Borod. Tapi disampakeun bedog anu nyabet beuheung kep ku Mang Ronyok ditewak. Bedot. Ampun para mitra.
Bedog langsung ditongtak sekaligus, polonyon lesot, siu cebet pipi Raden Borod dibabuk satakar tanaga. Aduh, ampun. Cek Raden Borod bari ngabangkil, tapi barang rek ditimpah deui siu cekok tonggong Mang Ronyok di kade ku Kipati. Tapi meninga burinyai tonggongna teh kilak Mang Ronyok mali, kabrug ngarontok kapati ker galungan menipa puket. Gereleng dua nana pati gereleng korejat hudang. Dengan pati geus katewa ku Mang Ronyok terus dibantingkeun kana taneuh. Siuk belum pati kana lemah, korejat pati hudang sabot narajang ka Mang Ronyok. Siuk cebet pipina ditampiling tarik pisan. Waduh, tobat ampun. Meuni nyolon tawan harita Kipati para mitra. Rubuh bareng jeung kitu Raden Borod nubruk Mang Ronyok kep ditewak cangkengna, kiriwil dijungjungkeun ka luhur. Siuk ditingangkeun kana awak Kipati. Kuak dua nana ngagorowok tarik pisan. Kulipak bru dua nana rubuh tapi jirim tetep siga manusia. Tetela kuat ken. Tapi Mang Ronyok teu pondok pangharepan serepet ngalugas bedog. Siuk dipake narok sirah Raden Borod. Siuk angin ngagelebung tarik pisan. Ari leungeun Mang Ronyok asa aya nu nahan. Seleg hareupeunana aya anu ngabeleg gedeg nangtung. Jalma gagah jangkung badag kumis baplang sanggadulang panon bolotot siganu ambek. Ceuli rebing make susumping, makuta ngagebur hurung cahayaan lir emas permata kasorot kusang Batara Surya. Saha Andika sia? Nanaonan kumawani ngahalangan kana niat aing sia? Montong kumawani ngahalangan deuleu. Sabab aing ieu mangkeluk teh geus kumawani sia ngahina ka kaula, mumatakeun di podalan kabeh ge. Cek Mang Ronyok bangun gemes. Panon bolotot bari huntu kekerot nahan amarah. Ari jalma nu kakara datang teh tayaliwan, tayailan. Aduh, tayalian iwa ti Sang Hyang Banyurata. Nu ngahaja datang rek nulungan anakna nu ampir palastra. Sabar kisila. Sabar. Ulah ngalajur nafsu, ulah mumarah-marah. Ieu teh kumaha mimitina? Naon sababna bisa patelak jeung anak kaula? Da ieu teh Raden Borod anak kaula nu cikal, ari kaula nu katelah Sang Hyang Banyurata, nu ngawasa di nagara Guharawa. Sedengkeun eta papati kaula di nagara nu katelah Kimurugul. Tah kitu kaayaan kaula, ari Andika saha? Cek eta jalma leuleuina keur. Panon melong ka Mang Ronyok siga nu hayang wawuh. Meuning ngarenyag Mang Ronyok manehna teu tulus amek. Bedog nuges dilugas diasupkeun heula kana sarangkana. Pok nyarita leuleuh. Mang Ronyok harita nyarita para wargi sadaya. Heula ulah bata tanya, kaula mah hayang sidik heula naha bener Andika teh raja ti karajaan Guharawa. Naha bener ngaran Andika anu katelah Banyurata. Kaula mah moal percaya bisi anjeun nipu ka kaula. Hehehe, nah make ragu-ragu. Kaula mah pantang pikeun bohong. Yakin ngaran kaula Banyurata, boga kerajaan di nagara Guharawa. Ari Andika saha ngaran? Urang mana jeung reka mana? Naon sababna bisa patelak jeung anak kaula? Coba terangkeun masing jelas, ngarah kaula henteu panasaran. Raja Banyurata nanya deui panon melong ka Mang Ronyok siga nu panasaran pisan. Sedengkeun Raden Borod jeung Patih Murugul pating kuliat harudang, duana ngarasa tenang kadatangan ku rajana, lantaran salamet henteu disiksa ku Mang Ronyok. Oh kitu. Oh bagja temenan atuh. Syukur arinya mah Andika teh ngaran Banyurata. Sabab nusanya nama kaula teh keur neangan anjeun. Boga hiji perkara nu rek dibadamikeun jeung Andika. Ari kaula teh nu katelah Mang Ronyok. Asa ti nagara manusia. Sabab kaula teh manusia asli kaula mah. Ari lembur kaula di Cilangkap, pernah nama jauh ti dieu teh. Ngan perkara sabab nu sababna pangna kaula patelak jeung anak Andika. Prakwe tanyakeun ka jinisna, bisi Andika kurang percaya kana caritaan kula. Cek Mang Ronyok bari nunjuk ka Raden Borod. Unggut-unggutan Sang Hyang Banyurata ngarti kana caritaan Mang Ronyok. Kaharti mun kitu mah. Jadi anjeun teh nu ngaran Ronyok, ari asa ti nagara manusia.
Syukuran yeun daek nerangkeun ngaran jeung lembur matuh Banjar Karang Pamidangan. Taina kieu kaula terek nanyakeun. Perkara ke anak kaula ngarah jelas jeung buru-buru rengse. Urang teh misah nagara jeung misah kakawasaan, teu meunang silih paseaan, teu meunang silih musuhan. Urang hare-hare hirup sabab masing-masing geus boga tempat sewang-sewangan. Ieu perkara ulah diteruskeun ku mumusuhan, bisi matak goreng balukarna, tapi kudu diteruskeun kudu duluran. Bener gitu. Satuju pisan kula mah atuh da. Ai kula mah urang manusia resep kana duluran. Itu. Sok-sok lah satuju. Kaula mah kana ceritaan Andika teh. Nu mata kaula mah moal hayang meunang sorangan, bising hayang nyaho kana mimitina mah prak we tanyakeun ka anak anjeun. Ceuk Mang Ronyok bungaheun pisan. Manehna nunjuk ka Raden Borod anu ngahuleng bingung. Heukeun urang tanya nu bener. Borod anak ama, coba terangkeun anu sanyana naha kumaha mimitina. Pangna pasea patelak jeung ieu manusia. Matulah ngabohong bejakeun kabeh ka ama. Kieu ama lalakon ama, rekdak Raden Borod nyaritakeun pangalamanana. Mimiti Arulin jeung anak buahna di walungan tuh nepi ka danget harita. Kabeh dibejakeun tayanu kaliwat sarta teu ngabohong. Kitu mimiti mah ama. Salah anjeun atuh. Nah, kitu-kitu bae make hayang mateni. Bila kadar ngaganggu manusia mana mage kudu terus perang. Apaan teu mata kerugi sakitu mah. Kumaha lamun geus kieu. Panuruksak nama urang kene. Ngan untung ama kaburu datang. Banyurata nyalahkeun ka anakna sabab ceuk pamikirna. Ceuk pamikir Raja Bamurata mah Mang Ronyok teh teu boga salah. Ngan saukur ngaganggu ka Raden Borod jeung baturna ku jalan maledog ku batu basa keur nareangan jimat. Teu disebutkeun para mitra yen jimat mah geus kapimilik ku Mang Ronyok. Sabab Mang Ronyok memang teu ngarebut ti Raden Borod jeung di eta jimat can kanyahoan nasibna ku Raden Borod jeung baturna, nu matak Raja Banyurata teh nyalahkeun ka anakna. Aing mah nyangakeun atuh kumaha Kang jeung Rama. Da geuning kitu nu kaalaman ku abdi teh jimat geus leungit di tangan kuring. Nya ting di mana tah mangga nyangakeun ka Kang jeung Rama, ceuk Raden Borod semu bingung. Sabab jimatna teu kanyahoan nasibna. Na susah atuh geus kieu mah. Jigana hese neanganana sabab teu puguh ngaleungitna ieu. Keun bae heula ulah mikiran eta, engke urang pikiran deui lamun geus salse. Ayeuna nu penting papasea anu tadi kudu dibatalkeun, kudu silih hampura silih bebaskeun kasalahan. Hade ulah terus mumusuhan bisi matak bahaya ka sarerea. Sabab manusia leuwih kuat batan urang, nu matak kudu ati-ati ulah gagabah jiga tadi. Tabuktina kieu ari kumaha bani ngahina ka manusia. Sok sasalaman bari silih hampura, cek Raja Banyurata bari nunjuk ka Mang Ronyok. Ari panon ngareret ka Raden Borod, teu wani nolak Raden Borod ge para mitra. Manusia Ronyok, kula kudu dihampura ku anjeunnya, saur Raden. Song Raden Borod ngajak sasalaman gep ku Mang Ronyok di tampanan karasa tiis. Syukur atuh lamun kitu mah. Kaula ge sarua we minta dihampura. Sarta ti ayeuna kahareup moal kumaha wani ngaganggu ka Andika, asal Andika oge ulah ngaganggu ka kaula. Pek lah hafalkeun ngaran kula Ronyoknya. Nuhun kula janji moal ngaganggu deui. Duanana silih bebaskeun kasalahan. Adipati Murugul ngahuleng manehna bingung nempok kajadian kitu. Manehna mah masih keneh panasaran hayang gajajal kakuatan Mang Ronyok. Tapi sieun ku rajana nu marentah sangkan ulah mumusuhan. Teu bisa naon-naon, song manehna ge sasalaman gep ku Mang Ronyok di tampanan bari nyarita. Pati Murugul, ari anjeun moal ngajak mumusuhan ka kaula. Kaula mah salilana ge satia jeung satu kana parentah raja. Lamun ceuk raja kitu, tangtu salilana kitu. Ayeuna kaula minta dihampura. Nya nuhun atuh. Kaula percaya kana niat anjeunnya anu hade, pek atuh geura cicing sing tenangnya. Da kaula mah moal di. Nah, ku kaula ge da moal disiksa. Cek Mang Ronyok bari seuri manehna ngarasa bunga. Lantaran geus hasil nyelehkeun dua musuh kalayan enteng sarta ditungtungan ku janji nu alus. Sarerea moal tuluy mumusuhan ali Raja Banyurata pok nyarita. Urang manusia.
Tadi aja nyebutkeun ngahajarek neangan kaula. Naon maksud anjeun nu sabenerna? Aya naon neangan kaula teh? Yo kaula teh dituduhan ku Raden Raksa Jagat di Gunung Warangas. Ai kaula teh kudu minta bantuan ka anjeun. Lantaran ka kaula teh aya nu ngancam pati. Tapi lantaran kitu kaula minta hiji barang anu aya di anjeun. Pikeun ada serangan ti musuh kaula. Tak kitu nu sanya nama. Hah? Raden Raksa Jagat, Raja Banyurata bengong, bener? Ada eta barang nu dipentaku kaula teh mangrupa jimat anu ngaran Si Bulus Kancana. Kata jimat bisa ngebantu cenah ka kaula pikeun ada serangan musuh. Kumaha bisa nulungan atawa moal ka kaula? Cek Mang Ronyok jiga nu maksa. Manehna henteu malire ka Raden Banyurata, ka Raja Banyurata anu pias kawas nu reuwas. Malah ngageter kawas nu sieun ngadenge ngaran Raden Raksa Jagat. Tapi akhirna mah pok Banyurata ngajawab kalayan tenang bari melong ka Mang Ronyok. Urang manusia, kaula ngarti kada maksud anjeun. Sarta kaula apal ka ngaran Raden Raksa Jagat. Sabab eta teh anak sobat kaula ngan baheula mah kungsi mumusuhan, tapi kaula nu eleh. Berarti harita kaula janggirek taluka Prabu Walanga, ramana Raden Raksa Jagat. Jadi lamun anjeun boga niat kitu tangtu ku kaula bakal dibugu, bakal dibantu. Ngan hanya kayu. Raja Banyurata teh kebat nyarita siga nu seunah. Syukur tapi naon sabab nama kesebut hanya ka? Ulah kaget manusia. Eta jimat teh hiji-hijina, eta jimat memang bener ngaranna Si Bulus Kancana. Eta jimat gageman genggeman kaula nu kasohor. Tapi hanya kaula teh lain teu hayang nulungan ka anjeun, tapi eta jimat teh sakumaha geus diterangkeun ku anak kula. Jimat teh leungit. Leungit? Mang Ronyok kaget. Tapi hatena ngarasa bunga. Sabab tangtu nu dimaksud ku Raja Banyurata teh jimat nu geus aya dina leungeun manehna. Ku Banyurata dibejakeun leungit sedengkeun Mang Ronyok teu rumasa ngarebut atawa maling. Da beda deui carana, apan boro-boro Mang Ronyok anu memang beda bangsa, najan sero jeung sero ge apan parebut. Hartina Mang Ronyok boga hak pikeun usaha meunangkeun eta jimat anu akhirna hasil. Sedengkeun Raja Banyurata ngahuleng sakeuleung terus nyarita deui bangun hanjelu lantaran sieun katanyaan ku Prabu Walanga. Manusia, sakali deui kaula menta dihampura. Ari sabab kaula teh henteu bisa nyumpunan pamenta anjeun. Lain lebar atawa koret, tapi apan anjeun ge milu ngadengekeun kana katerangan anak kaula yen jimat teh leungit. Nya teu naon atuh ari kitu mah kaula ge moal maksa. Kaula moal nyebut pedit ka anjeun sarta kaula henteu ngarasa handeueul. Keun bae lah tong dipikiran sabab tani ge kudu susuganan ieu mah. Tapi anjeun perlunya hoye kaula teh ayeuna geus ngahiji jeung Raja Prabu Walanga nu aya di Gunung Warangas. Sarta keur nyang hareupan musuh anu ngaran Bahlemud. Dina hiji waktu lamun kaula boga kasusah, kumaha mun minta bantuan ka anjeun? Narek mere bantuan ka kaula atawa moal? Cek Mang Ronyok jiga nu hayang yakin. Gampang atuh. Sabutkeun we gampang. Sabut we. Nya ngaran kaula nyatana Banyurata. Kaula pasti datang najan jauh moal burung naon teh cek paribasana jauh teu burung cunuk anggang teu burung datang. Jadi moal aya halangan paek sebutkeun moal gagal. Syukur sakitu ge cukup. Kaula mangarasa bunga tak ayeuna kapaksa ulang paturai heula nya sabab kaula rek buru-buru balik ka lembur. Can bisa. Hayu urang ka nagara kaula heula. Anjeun kudu nyaho heula ka nagara kaula. Bisa bisi dina hiji waktu perlu nganyang lamun aya pangabutuh. Ulah salempang di jalan teu susah. Hayu tuturkeun ulah asa-asa jeung ulah saempang. Andika datang ka nagara kaula dijamu minangka tamu raja, ulah sieun bakal didama-dama. Raja Banyurata ngahalangan kana niat Mang Ronyok. Atuh mah huleng Mang Ronyok terek nolak teu berat. Ngari kitu cara nama teu naon, hayu urang miang ayeuna. Tapi kula moal bisa lila ye lantaran geus heubeul teuing ninggalkeun pamajikan. Sigana geus leuwih ti sabulan ye da ngider we neangan nagara anjeun. Nu matak ayeuna kudu nyaho. Ngarah henteu lila neangan, padahal mah
Moal hesen yang negara kaula mah tinggal mau pai walungan we. Hayu ayeuna mah urang ini tong lila teh ngobrol di dieu. Nama tuh? Geus kitu mah para wargi sadaya. Harita teh bering opatan init Mang Ronyok ngareneng jeung Raja Banyurata. Tukangin Patih Murugul jeung Raden Boron. Opatan ngajugjug nagara Guharawa. Jalan dilatan meni molongpong. Atuh para mitra mata kresep beuki lila beuki jauh. Akhirna srogep para mitra sadaya harita teh. Serog harita teh ka panto gerbang. Tidinya aya gulang-gulang duaan lar rombongan raja ngaliwat. Mang Ronyok gawe nararat reret kataji ku kaayaan didinya lantaran sagala aneh. Hawa tiis matak seger pamanangan plung-plong asal lega. Akhirna mah serog manehanna teh para mitra kahareupeun karaton. Kaayaan didinya kacidapi kabetaheunana. Kekembangan keur mangkak matak betah ari pakarangan lalega jeung raresi. Tapi Mang Ronyok ti loba carita terus we nuturkeun Raja Banyurata ka jero karaton. Akhirna mah pok Raja Banyurata nyarita ka Mang Ronyok. Tah kieu kaayaan karaton kaula. Sok diuk sing tenang sabab moal aya naon-naon. Malah mah anjeun bisa ngasaan pasakan di dieu. Kaula rek ngutus para man pikeun nyadiakeun susubuh keur anjeun. Nuhun. Ngan sakitu temal Mang Ronyok geus diuk bangun tenang. Siga taya kasieun jeung kahariwang, tapi hatena mah tetep taki-taki jeung waspada bisi aya kajadian nu teu dipiharap. Saterusna Mang Ronyok dihormat ku Raja Banyurata. Para ponggawa dionang kabeh sarta diwawuhkeun jeung Mang Ronyok. Bari disuguhan rupa-rupa kadaharan nu ngareunah. Mang Ronyok ge teu loba hariwang, terus narima ka eta susuguh. Tetela karasana ngeunah matak seger. Atunu tadina moal lila teh jadi betah, perung we ngobrol bari suka seuri. Mang Ronyok ditanggap caritaanana pada ngabandungan ku sakumna ponggawa karajaan Sero. Sanggeus seueuh ngobrol, Mang Ronyok dibawa ngurilingan jero nagri, diwawuhkeun jeung kaayaan nagara Sero nu kacida gede. Para mitra kaum dangu, cag urang tuna heula kaayaan Mang Ronyok nuker aya di nagara Guharawa. Nuker jadi tamu agung ti kerajaan Sero dihormat ku sakumna rahayat ti Guharawa. Ayeuna urang malikan deui ka tukang nyaritakeun bihati anu aya di lemur Cilangkap. Harita ge sabulan leuwih ditinggalkeun ku Mang Ronyok, tapi najan kitu bihati henteu ngarasa susah atawa bingung. Sabab dahareun teu boleh aya unggal poe aya we rejeki nu datang sorangan ka imah. Malah harita ge di imah bihati aya nu datang hiji jalma batur salemurna nu ngaran Biremi. Punten atuh bibi, kuring telah ngaganggu we nu keur tenang di bumi nya. Wayahna yeuh ulah ral subah ka kuring nya. Nah aja pisan pungan lantaran boga hiji perkara nu kudu dibadamikeun kuring teh. Cek eta Semah ngamimitian muka carita. Ngan apik pisan bisi pribumi ngerasa kaganggu ku maneh. Ngari Biremi. Kuring mah bungah we nu aya lantaran kuring teh keur keung batur. Geus titi isuk we kuring teh tiuk we sorangan. Rek naon maksud bibi teh nu sanyana atuh meuli asara reuwas teuing kuring mah. Cek bihati dari anak keur. Manehna teh sadar yen geus loba jalma nu ngarasa bungah ku ayana pitulung ti bihati. Kieu bihati, kuring teh dibejaan ku Mang Entong nya cenah. Pare nu di sawah rawa ayeuna teh weuteuh teu diganggu ku beurit. Ari carana teh cenah diubaran ku bibi ti dieu. Malah loba nu sejennya nu geus ditulungan ku si bibi teh. Di antaran Aki Pilan, Mang Ucin, Mbah Jimin jeung Mang Ilo. Aki Bundut oge. Rea-rea deui teh kabege bebeja ka kuring cenah. Lamun pare di sawah ulah diganggu ku beurit menta ubare cenah ka bihati. Pasti salamet moal anu ngaganggu kitu. Tak kulantaran kitu kuring teh naon teh najan era-era ge maksakeun nepungan. Wayah nanya ulah bendu bibi. Da kumaha atuh kacida butuhna kuring teh. Mun pare bea ku beurit rek di mana kuring dahar? Cek Biremi bari pepeta. Manehna teh horeng rek minta tulung ka bihati. Da geus loba conto nu batur ge salamet teu diganggu ku beurit. Parena teh atuh ngahuleng bihati manehna lila pisan mikiran caritaan Biremi. Lain teu hayang nulungan tapi geus loba teuing nu mentana.
sedengkeun lamun kabeh pare di sawah dicarek ulah diganggu beuri, rek di mana dalaharna rakyat raksa jagat. Kitu pamikir bihati tapi manehna ngarasa watir kata tangana jeung deui Biremi mah bageur. Nya kaharti atuh ari kitu mah bibi, kuring moal amak atawa bisa risi dipentaan tulung ku bibi kitu. Tapi bibi perlu nyaho heula nya, kuring mah teu bisa nyare kabeurit, teu bisa numa jeung teu bisa nyalametkeun pare. Bisa sotena narekahan atawa ngakalan, susuganan diparengkeun kudu ngresahkeunana, kuring teh ngan sakadar nyieun cukang lantaran. Jadi lamun kuring teu hasil ngahalangan beurit, omatnya ulah nganaha-naha atawa ulah nyebutkeun jampe kuring teu mati. Da kuring mah teu bisa naon-naon ngandar mangajalankeun tareka. Jeung deui lamun hasil ulah muji ka kuring, lantaran kuring mah teu bisa ngahalangan kana niat beurit atuh. Tah kitu syaratna teh bi, kumaha kaharti? Ceuk biru hati ati-atina keur. Kaharti bi hati lah. Perkara eta mah geus ngarti kuring oge. Sabab sarerea geus pada nyaho, manusia mah kudu ikhtiar cenah kitu. Ai perkara hasil jeung henteu nama, urang pasrahkeun we ka nu maha kawasa. Taina gue kuring teh nyaeta kitu rek usaha, rek narekahan jeung mangikhtiarkeun pare sangkan ulah beak ku beurit kitu. Nya carana ku jalan minta bantuan ka si bibi. Beda ceuk batur ge, da geus aya buktina cenah. Lamun teh mah teu mental atawa teu mati, kuring bada moal nyalahkeun ka biru hati teh. Teu naon bibi ulah salempang. Pokona mah jalankeun eta reka. Kumaha sanggup bibi? Ceuk Biremi. Siga nu maksa bakat ku hayang nyelametkeun pare tina gangguan beurit. Nya ari geus kitu mah teu naon-naon keun urang cobaan bere tareka susuganan aya hasilna. Da manusia mah diwajibkeun ikhtiar. Sedengkeun perkara hasil jeung henteu mah kumaha nu kawasa we. Tapi aya syaratna bi, kumaha geus terang kana syaratna? Di hati nanya ka semahna. Para mitra sadaya bari melong, ari nu ditanya geuat ngajawab. Malah giatna keur muka bungkusan. Ih, puguh we terang mah, da loba nu ngabejaan cenah teh ieu syaratna teh, mangga nyangakeun. Ngan perkara pamulang tarimana mah engke we dipengker, moal dimomorekeun ku kuring oge. Biremi nyodorkeun bungkusan. Goreng teh pais beunyeur keur syarat atawa keur tumbalna di sawah. Tah geuning geus nyaho syaratna, syukur atuh ari sadia mah. Jadi maksud ku kuring mah lain urusan pamulang tarima. Tapi ieu pais beunyeurna sabab ieu syarat. Soal pamulang tarima mah kuring mah moal nangtukeun. Ku hasil maksud geus nuhun mah atuh antosan heula sakedapnya, kuring rek kagoa heula sakeudeung. Kop di hati nyokot bungkusan. Mama bibi sing tenang we lah. Nuhun atuh ari katampi mah. Geus kitu mah leos bi hati kagoa. Gek diuk tarapti deukeut pabeasan terus pais beunyeur dibuka heula. Kok di hati ngomong lalaunan minangka ijab kabulna. Sangkan paniatan dikabul ku raja beurit. Sampurasun nu linggih di Gunung Warangas. Kakang jeung Raja Prabu Walanga ka ingkang putra Raden Raksa Jagat. Kitu di kaki Patih Ki Jelung. Nu sami-sami purah ngangon beurit. Ieu sim kuring pun hati. Sajanyangakeun pangabakti mangrupi pais beunyeur minangka tawis bakti. Nuhunkeun ka uninga yen hiji jalmi mah jenengan Biremi. Ayeuna ngadeuheus ka salira Gusti nu maksa da manyuhunkeun iwalkeun pakayana mangrupi pare nu aya di sawah. Ulah diganggu ku gamparan, tak kitu maksudna mah. Sumangan nyangakeun da sim kuring mah mung darma cukang lantaran. Kanggo tawisna mah mugi ka udinga we. Mangrupi pais beunyeur hatur nuhun kana pahatosanana, mangga atuh permios. Ngan sakitu minangka jampena. Geus kitu mah atuh terus pais beunyeur teh dibungkus deui jiga tadi, jung bi hati teh harita nangtung sarta kaluar ti goah tuluy nyampeurkeun deui ka Sema. Lila geus diuk deui bari nyang hareupan Sema. Mung waktosna kabujang see para mitra.